Ai kitu nyaho Mama Udel di indi-indina. Nya apa sabernama lain kadinya. Ai kitu padu nanya abah teh. Ai kitu zaman ayeuna padu ieu bae pan kudu jeung duit nanaon ge. Heuh nya ngabobodo ari kitu maki. Heuh nya kajen teh engkeun bae kege. Heuh nya nyiksa anak jelema ari kitu maki lenger pisanan jadi jelema teh. Kajen pada ai kitu ngajentul di dieu teh pan keur usaha kitu. Enggak usaha waduk jelema cenah usaha gagaruan kieu usaha. Sahanya we teh. Rezeki kitu. Rezeki. Coba ge sakedeung deui ge balik deui aya datang di ka dieu. Kana rek dipenta duitna. Heuh nya dipenta ari perlu mah manehanana. Sabaraha? Heuh nya sadiberena bae urang mah saikhlasna lah. Heuh nya kira-kira mahika udu 2 bungkus sampai hiji ewang. Heuh nya gampang keneh mah. Gawekeun ieu teh. Geus kilah. Mang. Heuh, teu kapagi. ai kitu si teu kapanggih padana. Oh aning ka ditu cenah Allah teh. Sebenarnya di endi sih? Heuh nya ai kitu hayang panggih. Nya hayang. Ayo di mah. Naon teh kitu teh naon? Hanya duit zaman ayeuna mah. Tuh. Kudu aya duitan sagala. Meja-mejakeun kitu bae ge. Ilah. Nya ari hayang panggih eta mah. Teu maksa. Ya. Tah. Sabaraha? 50.000 teteh. Menang teh 2 bungkusan. Deui mang tuh duitna eueuh deui. Duaaneun ieu teh duaaneun geus bari bejakeun mah. Ya. Tah, geus nya. Oh, geus. Tuh, kabelah ditu aya saung. Oh. Di dinya. Oh, nya heuh. Awas bae lamun ngabobodo deui yo. Moal ayeuna mah. Oh, moal jung. Awas nya mang. Nya sok. Bodo deui. Ayeuna kieu Kumaha. kumaha mah arek dibere hiji jampe mun zaman baheula mah disebutna teh kejawen. Ari cak basa Sunda mah jangjawokan. Ieu mah kudu didengekeun ka bener-bener keserius. Mumpung ayeuna urang teh dina bulan Hapit kumaha mah dibarikeun nya. Ade regepkeun ye. Hong malihong sang kelamat irang urat mundur daging maju dikintak set belenong. Nah, sok makasum kumaha? Teu apa ngan apa set belenong na bae. Pan mim teh hong malihong. Hong malihong set belenong kitu lain. Ieu mah muntah teh dengan ngilu amina bae. Sok. Ingat na teh ajil mah kieu. Sok kumaha? Hong malihong daging ditarik set belenong gitu. Tahlil 5 bagian ngalas acil mau cocok. Coba teh saya teh kapak Katehan. tepanggihnya. Punten. Mangga. Tumaros. Ari Mama Udel anu sakti mandraguna teh nu mana nya? Hari Mama Udel upami persanten ya kalau sana iya ain Mama Udel. Oh iya Mama Udel teh. Aduh mak. Tulungan sim kuring mak. Aduh mak. Geus katebak kumaha geus nyaho kapusing maneh mah jan. Geus apa kitu mak? Ya apa maneh teh sekali leungitanan satoannya leungitna ge. Oh Mama. Aduh. Tibang leungit entog sajodoh. Yang geus. Kumaha Mama? Kumaha digawean lah, bang diputer giling. Ya, wah. Bayana ke pangputer giling kenya. Siap. Di dia nu erek doana. Siap. Mudah-mudahan eta si entok nu leungit teh agi balik teh dianterkeun heuh. Heeh mak eta mak. Hayang teh eta mak. Di belah ditu. Yuk. Oh, di ieukeun. Si ujangna rada dongko. Cegaan tak-takna nya. Kayak muncak mama mulai diputer giling kenya. So. Mulai tulak sungsung sangkat tulak kasina mulangkeun deui nu leungit anu si ujang ieu singgera balik deui mulang Iya mah. Puter giling aing nu lieur-na ieu mah. Ya ngaliurkeun itu cicing sok. Aduh, ieu kan ieu. Tuh.